keturunan Tatar Wetan. Jadi orang indung orang teh orang Sunda. Bapak Wing orang turunan Wetan. Tapi cita-cita kadang jadi preman aing teh. Padahal aing geus kardu-kardu batur teh oh nusianan gua aing teh. Para isim aing geus genongan, tapi aing ditabrak kucing teh ngagubrak aing. Kamana daya aing guguru ieu nya. Aduh. Ah, lieur. Iya gening ku aing jadi teteangan teh sia. Waduh, aing ngededol ngadaguan dedeo. Pan aing teh, pan urang-urang teh ada boga misi canggih teh apaan? Didele-dele teh. Kan ngaji deui sia mah namru jika teh muning sia mah. Atuh nda tanda hayang jadi boga income sia tadi. Kalau didele-dele ku aing dikaji dong. Biar atuh sekali-kali misi teh. Apaan pan urang teh boga misi canggih teh apaan? Mata aing ngejentul teh tadi teh. Sekaina dewe kala. Buruk lah. Pokoknya mah orang geus teu kuat hayang boga income. Tujuh guru nita diuk sia mah. Aing teu kudu ditangku sia, aing mah diuk sorangan sia mah. Sia mah misi-misi di baheula lagi sia mah ngomong misi-misi anggar ngabulasun teh mah. Diulah ka aing sanitah ka warung sebutkeun ngaran aing. Anggar aing ditagih geuning kan. Jika atuh bener boga misi teh aing aduh sia mah. Justru eta urang pat geus ka Tatar Wetan aing deguguru deui patan teu lama aing isim sagenongan apa sorangan aing kucing we ngagubrak. Guru-guru. Anggar teh ge nya mah jadi perman pelel. Ana orang jadian dewe kan misi anu basa tiola teh sugane ana mah metu. Sia mah. Ieu nih hayam kabiri anggar. Aing sieun gagal aing. Mo aduh ayeuna pan Gagal urang fokus aing. pan urang guguru teh ya. Dek dikamanakeun aing harga diri aing sebagai preman sejati anu tak mau diinjak-injak harga diri aing. Nah, justru eta urang-urang bangkitkeun deui. Sugan we ayeuna mah lebih ningkat apanan pamor urang teh. Jadi dipikasieun ku batur. Tapi bener sia teh, sia teh geus guru sia teh. Geus atuh pan di Tatar Wetan. Lebih fit ayeuna mah. Wah gagal ieu teh. Moal gagal pokokna mah 1000%. Ade aing sini gagal aing mah. Mo 1000% percaya ka urang. Aing era sebagai preman ieu saawak sakieu kulubna. Justru eta pan urang sekali deui pan urang dibangkit Loba dihina aing teh. Hayu Di mana enak posisina atuh? urang teh anu basa teulah teh ya. Kan moal aya sieun aya preman urang dinya da sieun. Urang mana udah. Apa geus aya urang buka tameng pan urang geus guguru teh ya. Hari gitu. Ayo. Cie teh heula. Cie nya hoda. Melebak di poyot lah. Ke. Ai asa aya nu poho ieu teh. Daek tidak panggil tapi pulang. Geus naon-naon teh ya. Sia nawaran ka aing teh. Lain si adenya daek teh lamun panggil. Atuh nyambung aing. Mun aing diberi duit daek aing. Waduh, aya geus ah urang Balik balik. kieu na. Daek teh juga lembang kieu. Awas ya. Tuh aing rek pertikenan. Kita lembang. Haram jadol aing lebih parah pan aing preman sejati. Sia ge mu tuh. Waduh, Masih malu ngomong aing mah. Ini teruntung nama aing jadi lieur. aduh pan sugan we menang mangsa jam sakit biasana sok lo Bandung lalar liwat we teh. Aing jebul sudah buka duit teh. Sugan we atuh mudah-mudahan sing ajantang lah seting mah dia orang mikir. Oh, kabeneran ya ayam. Orang tak sangka-sangka ya. Harus ya, dia. Bedoitan pokona ya. Aduh, kade. Aing kudu boga income. Jadi kamu ieu. Bade amung juragan. Kudu aya jatah tuh ka aing. Wantong sok papaehan Aisyah. Sok bohong-bohongan sesampean. Kudu buru bukakan tanah loket. Mere bos ya ka aing. Tegaduh dan juragan. Wah, bohong. Buka lana toketna. Ada hubungannya. Wah, biar pedut hongko sia mah dia. jika barang jika cek sukan orang ngawaskeun kon aya jelema deui nu ka dieu di nu leumpang Karere jelema itu karere ku aing. aduh beneran dibae sadayana urang geus cek dieu sukan aya berang aya Juga cangkil di sini, ha? bolu Ka itu. income Syukur nyaw ieu. Mana ieu cetek aing ge ka dieu? Siapa preman lain? eta buru ieu Aing preman sia bongo juga. pokona urang ieu Cangkilung kieu jeung preman sia. bener teh boga duit eta Mun hayang salah kudu dibolikiran heula nu kieu Udah salah masuk
Waduh, benar ya. Sarua. Karere. Depan sakit kan. Ini kan. Sarwa anak itu lama. Sabenang diingkam dewa mah. Lieur ya. Tuh, yang utut depoga. Orang nangkring deh dia lah. Pada gawaskeun ti kejauhan ya. Tunggu bos tadi kayak kami tuh pernah begitu sebutkan dah gitu. Mantap lah. Kumaha baru dak ayeuna Biasa weh biasa. di base camp eta barudak di base camp. Oh, Aman. aman lah gitu mah. Tenang, santai. Tadi teh aya nu majeg. Ayo majek saya kan. Gimana disebutkeun? Sebutkan di dia tah. Mantap. Tuh itu. Kasih seong sawah merah itu. Wah, ka urang gumayu. Rada gojlak berarti orang kurang serem ya. Iya na podo ya, urang digedekeun ya. Aduh, jadi orang teh kudu Bersarung deui. Kagak terhitung. Balik wae na mana? Lah, aku Iya aja. atuh, urang balik wae lah. Ayo tadi deh. Tak urang tanya deui, soalnya tadi manehna mareno kieu. Urang teu, Bang. Jadi rada bingung urang teh. Ya, Masih dong orang dia nasi. Ini saya cakap lu. Tadi mere saya terkait kejelama itu tadi mere. Kita mau bos dia tah mah. Bos kumaha bos naon? Pan aing di dia bos nama. Kita mau bos besar. tadi urang ningali dedenya mere income. Ka urang teu na. Ya kita mah setor. Setor weh. Setor naon? Setoran biasa weh, son bulanan tuh mah. Bos saya eta gedean. Bulanan naon eta? Bosnya sebut bos naon eta? Oh, bos besar weh di dia teman nyekel di dia tah mah. Urang rada kaele kana tuh. Bener sih itu ngomong teh jijian sih teh. Bener eta mah bos. Dirinya mau kudu iya weh, kudu tampura weh ke itu. Waduh, Jadi rusak deui urang Tampurana yang loba urang eta jadi mah. rada reputasi rusak deui sebagai preman sejati. waduh bener pisan. Ayeuna mah urang kabur deui we, soalnya urang mah bisa sare ge. Itu bohong. Bener, teu bohong. Aing mah cek aing sih. Wes urang balik we mah. Urang gogoro deui, urang serem. Ah, ada membrek Beb deui, urang balik we mah. Ayo, aing. Tuh, saya waduh, aya di nu tadi deui. Ieu mah alamat aing. Ieu mah ya harga diri ya euy. Bae urang sampeurkeun kana, urang bakal dikumakan ya. Segede mah sampeurkeun kana. Ah, kebenaran sia. Wah, urang ngomong we, saya Tadi anak buah aing dipajak. ampun bos. Urang teh Teu bisa gitu. Kita buka udun orang. Teu nyaho aing di preman di dia aing. Bagus kebuktian tadi. Tadi geus kebuktian. Aya nu ngomong jelema, dia percaya lah. Ngurang yang jamur. Tadi perpanjang lah. Panjang-panjang biar ieu. Jamur lah. punten Oh, geus saya mah. Sok balik. jadi urang hapuntenkeun nya ku sampean abi dek balik deui rada urang Balik. Jadi preman teh kieu, we ciri ka koyo. Balik.